walam yazdad tatapina teu tambah-tambah ieu man pidunya kana urusan dunyana apane judan tapana. Lam yazdad maka moal nambah-nambah atau lam yazdad maka moal tambah-tambah ieu man minallahi tina jalan menuju karidhoan Allah ta'ala hana luhur Gusti Allah ila budan angi halna jauh. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis Adailamiu Imam Dailami. Saur Kangjeng Nabi man izdada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala ila budan. Hadis anu diriwayatkeun ku Imam Dailami. Sing sahaja mane anu perkara ilmu nama mungkin poe teh mungkin bertambah. Oh, talaran mungkin nambahan. Hafalan itu ieu Quran mungkin apa. Pengetahuan ilmu itu ieu mungkin nyaho. Tapi walam yazad fi dunya juhdan. Tapi jang urusan dunya manehna henteu aya rasa narimakeun. Komo deui ngarasa cukup sagala rupa mah. Ku perkara anu aya henteu justru sabalikna serba ngarasa kurang padahal geus boga gitu. Lamun teh mah jadi ajengan madrasah geus aya imah boga masjid aya kobong aya santri aya rezeki boga ngapoe anu nganteuran tinggal bener magahanana jeung narimakeun kana rezeki pamasihan ti Gusti syariatna ti makhluk tinggal bener ngabimbing santri ngabimbing mustame ngabimbing masyarakat ngajaga agama tia bener tah ieu mah geus henteu teh kitu itu geus pikiranna teh geus ka mana mendi we geus ngaco rezeki anu aya teh dirasakeun teh kurang pangkat ku Gusti diluhurkeun jadi ulama aya katerangan sapoe ulama eta al ulama'u umaroul umaro anu hartina ulama teh pamimpinna di atas pamimpin. Jadi moal aya anu ngaluhuran kana pangkat ulama. Walaupun dibandingkeun jeung presiden oge. Presiden teh sanapun ulama. Kari-kari geus ku Gusti dibere pangkat nu pangluhurna jadi ulama, hayang jadi umaro, hayang jadi pamimpin, anggota dewan gitu. Geus teu aya kakuranganna naon, tinggal bener ibadahna. Tinggal bener magahanana. Tinggal bener ngabimbing santrina, tinggal bener ngabimbing mustamehna. Tinggal bener ngabimbing umatna, tinggal bener ngabimbing agamana. Henteu aya kitu. Tah bila mana geus aya hate jeung pikiran seperti kitu lam yazdad minallahi ta'ala ila budan. Mangka sautak saeutik eta alim anu geus boga pikiran kitu tina perjalanan menuju karidhoan Gusti Allah teh sautak saeutik ngajauhan asalna mah digugulung deukeut bahkan ngajalankeun perkara nu pikaridho ku Allah teh. Tah ku geus boga hate jeung pikiran kitu jauh kita bakal katempo jauhna teh. Tungtungna mah jauh pisan. Jadi gelar teh tinggal gelar, jadi alim, jadi jadi kiai, jadi santri, jadi ajengan. Ungkul nami we. Teh dipeunteun ku masyarakat ge. Nah, cenah. Ajengan teh mama teh kamari mah ieu teh ngahukuman teh haram. Ari ayeuna jadi halal kitu tuh. Halal teh ku masyarakat ditempo kerja di ajengan. Jadi anggota DPR mah beda fatwana teh jadi halal. Tuh. Baheula mah ulah eta teh nyarek-nyarek ngalaksanakeun anu teh. Nah, hari ayeuna mah ngajak-ngajak dipeunteun ku masyarakat. Nah, bisa kitu baheula mah kerja di ajengan. Keur magahan
keur ngabing-bing mustame keur can jadi pejabat tuh ayeuna mah tuh itu geus jadi nu kitu meunang toh nya beuki jauh biji kitu ta eta tina sawarehna jalma anu ngaruksak agama teh ceuk dina taklim kumaha ginian pasadun kabirun fil alamina tuluina teh kumaha pasadun kabirun fil alamina alimun kumaha Muhammad tuluina teh ieu nya babah HP mah pinter alimun mutahatikun wajahilun mutanasikun bakal jadi karuksakan di muka bumi ieu maksudna makhluk-makhluk anu harirup di alam dunya khususna jelema itu baik jelema Islam atau non muslim bakal ruksak penduduk alam dunya kusabab bakal aya karuksakan anu gede kusababiah anu ngaruksak nah saanu ngaruksak anu nyiptakeun karuksakan gede teh hiji alimun mutahatikun jalma alim anu teu juhud teh teu narima teu nampi teu ngarasakeun cukup teu ngarasakeun beunghar kana sagala rupa nu ku Gusti dibikeun ku Gusti teh geus dibere pangkat pangluhurna jadi alim darah yang jadi pamimpin ku Gusti teh geus dibere tempat anu endah anu mulia disebutna ge kiai pangarsa ajengan tara aya anu wani nyaci maki atanapi teu aya anu wani ngahina-hina da ku Gusti dimulyakeun hayang nangtang dihina eta jadi pejabat ya jadi anggota jadi naon kusabab hatena geus teu ngarasa cukup kana pamasihan ti Gusti kurang maka geus dimulyakeun ku Gusti bila mana geus kitu sautak seutik jauh jauh jeung karidoan Gusti jauh tungtungna bijil we babasa anu matak ngaruksak penduduk muka bumi baik ngaruksak jamaah Islam maupun salianti jamaah Islam ku babasa sam ningali jelema teh kiaina teh padahal mah geus jauh jeung karidoan Gusti tungtungna marah we pro jeung kontra tina asalna karapi saling menghormati saling ngajena kuasilah babasa jama alim anu geus teu juhud ya jadi we timbul fitnah baik di kalangan jelemana kalangan agamana nomor kedua nyata wajahilun mutanasikun ulah jama anu teu ngararaos teu pugu-guruna teu malas santren jadi warani mutanasik songarti teh oleh zaman kiwari sawa Facebook wasilahna aya HP TV aya parabola hayang nanaon tinggal nyetel tinggal nempok tinggal muka tinggal ngadownload jeung sajabana dek ilmu agama dek ilmu naon aya jadi jelema teh bararisa asalna teu bisa ngan bisa teh lain model zaman baheula mah aya nu kararitu baheula mah ladang masantren kubu beasna jang bekalna duitna waktuna zamanna kubu nempok kiaina ngalap barokahna ripuhna jeung sajabarupana di puasaan yang boga ilmu teh diwirid di tahajudan dibaktikeun ka guru jeung sajabana lain yang ladang pangrasa boga pengetahuan teh jadi soalim pada bodoh maka bakal nyiptakeun anak kakacauan pikeun sakabeh makhluk nu aya di